Ayo saudara ganjangan numpang nak. Oh ayo, kita hayang gancang Si mah. kaburu ka, dia sedusuna. Yang lain hari hayang gancang mah. Cuma si Raja Wali. Raja Wali. Raja Wadul, tapi linglung. Iya, orang linglung lain. Lain linglung. Bisa balik ya. Sandong. Kan, tahu ya. Ya. Betere ya. Mau kemana dah? Wajar. Hidup lurah. Maju kalau orang papa kau bukan untuk ya nampok biasa lah ya banyak pastoran duit Tapi kan doang ya. Tapi lah iya mas, kan iya turun atau turun. Oh iya, ngesung di sana tuh. Turun. Iya. Beres bener sih di sini. Iya benar. Itu maksudnya Bener iya, berakutnya ke anak buah gimana? parak bener ya si dusun memahna. Kan ge ulin ke anak buah teh. Pan urang sibuk wae nya sorangan meureunan kudu ka ditu kudu ka dieu. Oh nya jelema mau badunya rek kumaha sih? Nya omahna kumaha tak kelabakan moal gitu kedatangan lurah gitu. Bener ya. buset pasal dari lari aja atau cuma miskin kan hari ya Taliat kalau urang sok kumaha rada buru tuh tembok pakene ieu mah tuh. Iya. Ini anak buah geus ndajepit. Ya iya dong ya, mana kau tak boleh pangleuteun teh kene ditunggu. arek narawan jelema miskin ka dieu mau barau kieu duh Bau. Tuh we urang disebutkeun miskin barau. oh Tah kelekna oge jeung mau seta bisa rek dambuan ya. Ayeuna kalekna. Ih salah murah. Ya, Sun. Ayeuna kumaha ieu rek diinjem heula ieu mobil, soalnya ieu mobil anu dam truk anu bos jeung Lamborghini kabeh anu urang mah pada nyewa. Masalahna ieu lurah arek jalan-jalan ka Bali ka ditu. Kulaku meni kudu arana ulang tahun henteu dimeriahkeun gitu Sun. Gaya dah. engkong juga beunghar mobil balatak banda balatak sawah lega sege kambar ge anu preman rawa banteng teh disewaan ditipu ku urang suwe pisan Lain masalah nipu eta mah jadi poho Sun. Lain ini poho eta mah urang janji mana ge hari teh saminggu nya berhubung loba pangabutuh ka itu ka dieu teu sempat laporan ti Bang 2 bulan ti Bang ge emang. Waduh Sun, si untung itu dibayar-bayar setahun. Ya, bayar urang ge. Kumaha sih? Lain masalah itu dibayar encan itu kudu geus bulan 2 soalnya kakarak turun kamari sore 14 karung. Oh ini karing itu atuh mun bisa mang ke tanggal sekian ka imah bari meresan duit. Iraha sih Oh nyang ke tanggal sakitu we engke di telepon. ais dah kalau boteng baca gerak arah suka mobil lah paling dibawa kau yang ke Bali yuk boteng ngebaca tah naik Waduh jurang masuk ke dia. Bener di mana Sun? tukang tuh. Angkat tuh. Ini pirang kali dari rukos dia ampun teh cenah. Ieu tega bener ya si wakil. Dikentuh dusun kamar. Masih Ating bacot nikmati jadi sok riweuh. Lain dia wari mah ge nya piraku bae ya robah. Aduh, roba dunya di kieu-kieu ya naik mobil ge ya. Aduh, kumaha sih.
Mun ditegak. Aing dihal. Lanjut. Ayo. Puas ya, kapok karena dia. Gue saja udah tukang lah, kau aja kabal icing. Ulah maka bentar satu tungcan nepi marah. Pokoknya maka bayi we, kalau mau tepi lokasi. Kayak itu bentar. Oh, ya. Ayo Sun. Aduh, kira-kira ini loba pengabudowo ya. Mobil balata tuh. Sekalian diajakan jalan-jalan begitu dari tukang. Waduh, karena kapingsan iyo. Kel. Sun. Iya karena kapingsan iyo. Kurang. Hei. Bro. Malah kamu olor goblok kan berapa orang. Udah. Kembali balik ya, balik. Oh, kembali balik. Ayo. Itu kembali ayo. Kembali itu kembali. Yo balik. Yo dibalik ayo. Kapan? Oh, itu Cel, gini aja mah kah di pisangan di mana ya kalau segini? Ya, dengekeun heula sih, gampang heula ka Bali lah. Cintailah heula budaya Karawang. Benar. Eta di urang tempat wisata di Karawang geus kene rah, teu kudu ka Bali. Ya ayo aing ngomong rek ka Bali wae, tong nyerah. cuman tapi deui ka dieu ya bener-bener. Tetep endah Karawang. Karawang mah tempat wisata loba. Ya, Aduh, gitu ya atuh. bener aing loba mah tapi kan Pembicaraan. Aing kos dia cara mah ya mau gelombang mah. Hayang aku yang di pangku ya mah. Tuh. Gimana tidak? Potong. Potong. Kamu berdua. Ada yang jebur ya. Malah kata nggak dijebur ya. Mana ya? Ya, kabur kok. Kabur. Mengajakan wae geus tapi kalau kasih sing mah urang tinggalkeun di wae. Wah, mau bisa balik nih marah. Rasaan. Balik banget kita. Di baheula sampai ayeuna masih celek situ kana wae. Masih kira-kira. Wae mun amun aprok wae ge rasaan dijeburkeun wae. Bukan marah. Kurang gabig ini mah eta. Oh, nya musim. Oh, bener. Bicarana mah. Kurang gapik gue ya. Tenang di dia ke mana? Di mana ke mana? Nyao juk-juk koros eueuh wae. Mangkai kosio kuat kararung kosio pan yu urang Kospionya. Oke, lagi gitu cara mah tuh. Ayo. Urang ka warung sugan. Ayo. Yang bilang marana nona tuh urang istirahat Betul, itu di warung aja. Ayo sok. Murah ya. Aman ya. Aman. Baik nih. Jadi kawan. Mana tuh dengan Tuhnya Pak tamu nih. Wah, mau nggak sih dusun? Panggil marah. Oh,
Waduh, benar-benar si dusun. Lagi happy di dia. Baik. Waduh, Kumaha kendah? benar. Oh nya kos dia mah nya urang bilang baradi naon-naon atuh. Urang rejang asa. Oh, benar aja. Waduh, eta dusun. Ada burung natanya. Aduh, itu mau urusan mana sih? Kongkong aja. Kalau miskin makan itu lah. Barau. Baik, Neng. Nah, daeng. Kasih dusun mah buduk bola. Oh, nyaling piraku. Kemarin juga gasak nu kata lecet eta bujuran teh. Malede kira. Lalede. Ulah daeng. Piraku, Bah. Lain piraku da abang mah ulah nyebut abah tuh piraku. Dia mah hari batu Neng. Oh, nah aku tak. Ih. Sekarang lagi ke meja. Oh, aku masih. Abah. Salah kan dia. Oh. Buduk ke aing nyebut buduk bayar nu kesrek. Nyebut ke aing buduk di glepok ngletek ku aing. Bari jeung buduk ge ngebuduk endog da bos endog da geus beunghar mobil balatak. Teu justru di didinya naon? Teu nyaho. Nyahun, Rah. Oh, ya, memang perlu diselidiki maksudnya mah. Oh, kan Silidiki. eta urang teh maksudna mah eta. Ieu perlu dibejakeun deui. Urang deui tah? Oh, nya urang kan piraku. Pas teu nyaho pan ayeuna pan segala pake. Oh, bahkan ayeuna mah tepikeun ka mobil anu bra 17 teh dam truk po jeung eta pan kurang. Waduh, itu parah deui. Engke isukan mah tempoan di YouTube mobil urang jeung eta teh balata. Minta kan ngeuneng mah hae. Neng. Ulah. Apa bedanya Pantai Pisangan sama nih? Apa, Bah? Geus abah wae. Lamun Pantai Pisangan mah merena nu bogana Karawang, lamun nya Amerika. Sok gombal hirup teh tungujur ka kujur kumaha apa? Kumis tah nyungcung kos teh kotok. Tenang neng. Raja nu gombal mah. Neng, dangu kena. Ieu kan resto ieu. Tempat makan. Menu naon nu paling enak? Menu apa? Itu menurut neng menu apa? Nasi goreng. Bukan. Apa? Menu bersama.
wes ieu can balik. Ulin wae padahal ulang tahun manehna geus meulikeun bolu padahal mah. Balikeun mun balik mau dipaya pantos sakalian. Oh itu mobil saha? Oh mobil sudusun asaan mesti papi aya di dieu geura ya. Assalamualaikum Lurah. Salam. Oh ti mana wae? Ulin wae acara ulang tahun oge ayeuna. Oh nyalain ulinnya kumaha sih dana itu nabu urang teh. Macet. Wah. Jikana carekan rame ya. Jika nama rame jika Taruhan mah. nya taruhan ayo. Mana yang milih mana? Hah? Ibu Lurah apa Lurah? Ibu lurah. Orang milih Neng. Ya tenang. Aduh. Nih. Ampura atas si dusun jeung si wakil kada burung teh ongkong aja. Anu sih ulang tahun teh di Bali. Punang dia bawa apruk-aprukan ka pantai ka ditu. Kapisangan. Waduh, eta kumaha pikiranna ari kos kitu eta. Ya makana si papi mah mentingan we babaturan, pamajikan mah teu diajakan kan? Nya ampura we datangna sugan teh moal kos ieu nya. Engkeng jadi mah tapi engke mah milih diajakan lah. Pokoknya harus keluar negeri kemana. Bohong. Teuing urang itu. Bohong. Kan bener. Bohong. Tuh ngeureun Neng. Neng urang diheurean wae. Tuh Lurah. Oh ulah sok ngabohong. Bohong masuk anu deung anu karare ge malah da emang itu. Kumaha tah teh mere duit jewer Bu jewer mana? Ah, jewer teman. Bener. Bener Bu. Temu kitu wae itu si dusun mah. Tenang lah duit mah naon sih rakena. Kayak biasa ditransfer biasa ini. Tenang. Bohong enggak bohong. Bohong teman tong didengen, tong didengen. Bohong kamari ge eta gaji urang can di eta tah ngeureun ieu. Heuh enggak bohong malu lu ti kamari ge. Ini gantong. Ampun, ampun.